Karena maneka warna Sri tinuning pasawakan busana maneka warna busana maneka warna sarba kapus petengian nangian panjerahing sarwaruma sarwa ringging maning narawata ngotek tak wayang sakotak ngabubak siloka awak nalungtik wayang sapeti silip sinir ngaji diri wayang Purwa Nusantara tutur tinular budaya pacan sakabeh jalma nu sumebar di alam dunya iya di alam dunya tinggal yasa aulia waris ajrih para wali caang nati mahasuk mawening nati mahasuci lalakon awit carita falsafah kermanusa dipedar juru brata kidalang ganda buana wonten ing pagelaran Jawi Karaton Nagara Giriritma bibisi ke Prabu Kanakan Murka sampun sakti pinangel daturata lenggahing didamper dan tapi naleteping sasa cali nenggara waratna babot pramodani kina nyebar kostori lan sinebaran sari-sari nganggo mahkota sekar kelumih tinaretes ing sacet samuro biar cahayana kunang-kunangan nuju ngahaja aging sirlingih ingkang patih ieu kana kasakti sampun senopati kakasihna kalapidaksa anu sami tungkul halimun kelut dat narimang sabda ajri ningali pamor sang nalendra unirahang ngadika kaula daling lisan mekatom gendinganipun hai senopati kaharep rai kula sangat sono ka anjeun duaan hai kaharep dipadukeun abdi salaku senopati di ieu negeri abdi sapangesi negeri hamba sapangesi negara nyangakeun semua pangebaktos ka hunjuk salira Gusti ya diterima ku kaula kalihna tieta bilih aya kalau lepatan ageng semua wonten alitna dan dihapunten ti kaula saling maklum atuping tigana naon tansah diajeng-ajeng ieu teh aya naon Gusti salira ngaging sirlingi abdi ka dieu teh ya tunggu Senopati oh pati Senopati kaharep diukna jadi kebayun jadi nuhun Sri Paduka
Abdi salaku senopati dieu nagri nyangakeun semua bakti ka hunjuk salira Sri Paduka Raja. Ya diterima ku kaula. Atuh kaduana pilih aya kalelepatan tur kaluluputan ti kaula nada dihapunten ku salira Gusti Prabu. Bilih aya cara nu kabantun ti desa nyanggakeun. Nika dirojong begitu ge ampun. Ya. Alus mana senopati jadi seniman di negara. Aduh nuhun ngaran. Atuh ping tigana ieu teh aya naon ngaran abdi menira reuwas ka dieu teh. Digingsir linggih ku sadaya. Cek, dapur langsung ngetawain di titik kode. Mata ngahaja ku kaula digingsir ka dieu teh pati. Gusti pati nepi ka kieu nasib aing. Kaula boga anak pati anu ayeuna eta budak pati murungkut wae di kamar teu daek kaluar. Dibujuk ku kaula eta budak hese ngabujuk eta budak kaula nu teu daek kaluar ti kamar. Hiji waktu ku keluar ditanya pati lan senopati alah kumaha teh cenah Gusti cenah eta budak keur aya cita-cita nu can kalaksana dinu dadana. Wirehna kapulampung teh kieu pamentana eta budak ka kaula eta budak teh hayang kawin kitu pati ieu budak kaula teh hayang kawin dinu waktu ayeuna pati kudu kumaha. Menta bantuanana pati anak ulah tuh keur murungkut di kamar yang kawin Ngocok aja ngocok. keur mainungna geus eueuh ayeuna katamah-tamah hayang kawin aing kudu kumaha pati. Anu jadi pertarusan kaula ngeunaan tuang putri salira. Nah, kena goongan tah. Ari nikahna teh hoyong kasaha sareng ti mana ieu calonna teh?